Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah patepang deui dinten ieu dinten Jumaah, insyaallah Jumaah anu barokah dina 17 Juli 2026. Masih dina surat Al-Furqan ayat ka-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza jeung di mana-mana kila diparentahkeun atawa dicaritakeun lahum ka itu jalma-jalma kafir diparentahkeun naon asjudu kudu sujud anjeun kudu taat anjeun patuh lirrahmani ka Allah anu Maha Rahman. Jadi diparentahkeun ka umat-umat kafir dina perjanjian Hudaibiyah waktu sarita kudu sujud ka Allah Subhanahu wa taala enggan. Qalu maranehanana nyarita atawa ngajawab wa ma rahmanu jeung saha atuh eta teh ar-rahman teh asa teu wawuh kuring mah ceuk umat kafir teu kenal. Dipibarang nulis bismillahirrahmanirrahim dina perjanjian Hudaibiyah manehna enggan nyaku Kangjeng Rasul digentos ku bismika Allahumma neme manehna kersaeun nulis dina perjanjian eta. Saterasna Anas judu cek manehanana nyarita kieu cek umat kafir. Anas judu naha kuring kudu nyembah kabeh, kudu sujud kabeh, kudu taat kabeh. 5 kana naon perkara tak muruna anu ku anjeun diparentahkeun ka abdi sadaya. Moal abdi moal make jeung sujud ka Ar-Rahman teu terang-terang acan saha. Padahal manu mapari nikmat teh sadayana rahmah ti Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman ngan manehanana masih keneh teu apaleun kana kebenaran. Wajada jeung kalaka nambahan hum itu jalma-jalma kafir nufuron jauh berlari tina kebenaran sabab ku kabodohanana. Saterasna Tabaraka maha suci Allah atau maha barokah Allah allazi anu ja'ala tos ngajadikeun itu si ladi itu ladi tegasna Allah pis samai dina langit burujan pirang-pirang gugusan bintang. Jadi Allah nyiptakeun dina langit tempat peredaran bintang sehingga bentang upami wengi berkelap-kelip indah kacida Allah nu nyiptakeun eta gugusan bintang. Wa ja'ala jeung ngajadikeun itu ladi tegasna Allah fiha dina eta langit sirojan kana sinar anu lampu atawa pelita anu terang benderang kacida tegasna nyaeta panon poe matahari anu unggal dinten ngemprai nyaangan dunia ieu cukup ku hiji lampu tegasna eta sirojan panon poe. Wa qomaron jeung Allah nyiptakeun kana bulan dina waktos wengi di malam hari muniron anu kacida sampurna cahayana menerangi bumi sejuk sabab eta cahayana anu waktos wengi teh endah kabina-bina bulan purnama. Saterasna wa huwa jeung ari itu Gusti Allah allazi zat anu ja'ala ngajadikeun Allah alaila kana waktu peuting wan naharo jeung kana waktu beurang. Allah nyiptakeun peuting jang istirahat wan naharo jang beurang jeung cari maas atawa usaha. Khilfatan eta teh silih berganti peuting beurang tina sataun teh 360 kali ganti peuting jeung beurang. Eta teh keagungan Allah sampurna ciptaan Allah mempergantikan beurang jeung peuting 360 kali per tahun beurang peuting. Allah anu ngaturna. Saterasna liman jang saha jalmana ningali kana kekawasaan Allah aroda ayyadzakaro kana yen hayang
manehanana ngambil pelajaran zikir ka Allah au arada syukur atau manehanana jama-jama Islam jama mukmin anu hoyong syukuran ka Allah tina naon nikmat anu tos dipaparinkeun ka urang sadayana. Jadi urang teh kedah nyanak pelajaran tina naon anu terjadi di alam raya ieu gugusan bintang bulan jeung matahari jeung naon oge rezeki nu dipaparinkeun di muka bumi ieu sakitu ngaledakna nikmatna sagala aya. Jadi sadayana oge diciptakeun dijadikeun ku Allah jang saha jalma anu daek berpikir jeung saha jalma anu kersa syukuran ka Allah Subhanahu wa ta'ala tina naon kanikmatan nu tos diparinkeun nu tos dianugerahkeun ka urang sadayana. Barakallahu li wa lakum mugi aya manfaatna. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.